Kamar sini nanti terus. Telepon lah. Di mana main-main Aduh, saya nu nelpon. Halo. Iya, orang keur main game aja jeung barudak. Oh, ka dia tuh lah. Ke tempat biasanya. Ketemuan, mau kurang ketemuan lah. 10 di daguan. Oh, cewek atuh kadinya. Yuk. Halo, Bos. Why guys, come on man. Come here. Sit down man. Sit down. Oke. Kumaha ya kemana wae kabarnya? Oh, aya di mah ya keur main game ya aduh jeung barudak. Oh, hampura yuk pan biasa tuh pan urang teh keur bisnis jeung dirinya teh. Heeh, oke guys. Oke. Sip, good. Lain guys, itu kan orang teh rek mere pulus ke mana? Asli orang kan mana yang bisa ngayakinkeun barudak bisa miluan ka investasi urang nya. Oh, gitu. Jadi siap. gawe maneh ade. Kapake ku ieu, Bro. Oke? Oke. Ya iyalah. Aduh. Rezeki ke mana ya? Iya. Thank you very much ya. Aduh. Tapi omatnya. Iya. Omatnya. Naon. Ulah banyak ka batur. Soalnya kan poina orang langsung rek kabur euy. Ka mana? Urang rek ka Sydney. Apa bener Sydney apa? Oh, Pak. Australia. Oh, iya. Apa bener Australia? Oh, Australia. Oh, saeta bener. Urang ge da jeung biasa jeung cewek euy. Ya kali itu. Nu kabogon kamari dibawa lain. Heeh nya eta lah. Pokoknya mah kitu nya. Ya, siap. Pokoknya mana yang kayak mun ibaratna itu nanyakeun ka maneh mah pura-pura we maneh sedih teu apa sarua gitu mana ge. Oke guys. Oke. Saya selalu guys. Ya, Yo anjing. man. Oke bro lah. Karena orang ieu waktu mepet euy. Nya. Langsung berarti. Heuh, rek berangkat lah langsung lah nya. Sok. Sip lah ya. GDW kurang di kabaran mun aya Bisnis deh. iya sip. Ya, siap. Oke guys. Oke. Yuk, men. Siap. Langsung berangkat lah ya. Kita salah. Bye. Endol. Tinggal berangkat yang liburan. Nang gitu ya. Pakai naon tapi itu. Oh, pakai meuli cangsut kabogo we malah. Lumayan.